bisa tek kata ku abah kan yang jadi sehurung aku kakek mah hurung nih euy kurang mah dia naonana dia teh Yo da cekrekon abah mah tadi cekrekon tadi yo na tah lamun geus dikit krek tek gitu. Abang sampai tapi kata dia nya dong sabar jam di dia sampai sajam urang teh euy kalau saya maneh euy nah ini mah da geus hirup merenang wayahna ieu kudu dibayar ku abah mereda urang atuh jeung ilmu dan kieu-kieu make otak eta ngome ada lamun eueuh urang nih atuh euy kitu-kitu wae mana kan ngata tulung urang mun kudu dibayar lain oh yo mana kudu dibayar segala ampun ada si kakek ngahirupan motor pan abang mah kira-kira pan abang geus leuwih sajam di dieu teh abah teh kesalnya datang urang meureun jeung ilmu urang oge jeung otak ieu naonna ya pangna kieu da ujug-ujug pae meureun keur dibawanya lain keur dibawa ujug-ujug pae eta mah ujug-ujug pae ngata ku urang teh tadi teh hayu we di sekitar jeung ilmu ieu mah wayahna abah lamun teu boga duit mah ku urang motor ditahan heula ieu meureun engka abah isukan deui lamun geus boga duit kakara ieu bawa motor. Oh, mau kebiasaan pisan ditah panggilahkeun hungkul. Pan ku abah panggilahkeun pan ku abah teu hirup. Panggilahkeun mah teh hirup urang juga. Nyata tulung sateh urang teh euy tadi nama. Lah kudu dibayar sagala teh ceureuh teuing. Eta mah kumaha abah eta mah boga duit teu bayar ieu urut urang make otak ieu teh nyage jiga teu pila. Astagfirullahaladzim cing atuh pangilah-nyalahkeun wae mana ku jeung duit wae ampun. Ieu mah motor mah ieu mah motor mah tuna we heula urangnya. Ampun Di bawah heula motor aku urangnya. Di bawah heula. Teh kudu sabaraha mana teh pasti ieu teh. Hah? Buahna ka abah lah, buahna jeung sobat. Sabaraha? Kana 1 juta. 1 juta? Heeh. Tak kira-kira ieu 1 juta ampun, mari maneh euy. Ai kabeng ka mah moal menang sakitu kabeng ka mah. Aduh, satengahna atunya. Satengahna. Mung imah moal ditahan heula ibung mah. Aduh, astagfirullahaladzim, nah si kakek banget pengeteuing aing kudu 1 juta aing duit di mana tuh nebosna eta si kakek si tabang nyerahkeun hungkul nah kakek sia teh kira-kira euy. Aduh, lu kok saing ka dulur wae sia mah geus ah.